Mang Brarek ngusap. Usap atuh. Menewa gawe pisan atuh. Balik ke nanya na atuh. Eta nu gawe menewa ngusap pisan atuh. Ngomong-ngomong, digawe atau digawean? Lain urang mas kapeng masuk hayang jadi nelayan sah. Itu rek jadi nelayan kumaha sia teh. Pan urang mah di dia di perbukitan hirup oge. Di pesawahan jauh ka laut nage sok rupa-rupa ieu maneh. Nama. Kan sok resep wae jigana geuning Resepna kumaha? Mus tarik tuna, mus tarik tuna nih. Anjir jabat teu kudu ka ATM sah. Anjing. Nya sabdeui wae ieu adi aing pikiranna ampun teh. Tarik tunai. Ka ATM mah moal duit maksudna. Heeh. Ai nelayan mah tarik lauk tuna mo. Tunai ai ka ATM mah et utu en ana ye. Nya tunai. Nya ai maneh cek aing ge eureunnan bae tengah akan bancet teh geura. Asa lieur aing ngobrol jeung si ieu mah ampun teuing. Dibalik mau. Dibalik. Bener atuh. Layan senal jejer. Jejer. Oh. Mau pan walungan age di dieu sia teh. Meni maneh meni asa segala tibalik maneh mo. Oh nya. Anjing. Nguseup jeung si ieu mah aing kala musingkeun geuningan. Oh dalungkeun. Pun teuing. Aing tadi narek niiskeun otak anjir. No, ari merek skincare nu alus naonnya? Anjing. Rupa ya mah aing. Tanyakeun skincare jang saha deui? Jang amang atuh. Kami itu disebut butut wae ku si bibi. Ya, Mang. Lalaki mah tong seueur nyarios, nu penting seueur artos. Oke. Moal disebut butut tuh tadina banget hurik jiga ieu amang ieu. Jadi hurung loba duit mah, Mang. Aslina. Kudu dipikirannya, guys. Nah, bade teh mah beungeut amang teh bodas itu. Terus menjadi hidungnya anu si beungeut make sabun keputihan si bibi. Jadi luntur bodas mamang. Kabayang guys ya. Ya mamang aing banget na bodas. Awak ieu. Ieu semar bener Mang. Mang bari lagi eueuh hubunganna. Sabun keputihan dipake si beungeut. Moal matak jadi luntur eta putihna moal. Wah, aduh, ampun, teh.